cai, taneuh, seuneu, angin. Pun eyang kantos nyarita yen baheula dunya aya dina katengtreman. Pas zaman harita Avatar mingpin 4 nagara kalawan adilna. Tapi eta sadayana robah nalika nagara seuneu narajang kanuliana. Mung Avatar pamingpin 4 nagara anu tiasa ngadalikeun kaayaan. Nanging nalika dunya ngabutuhkeun ka eta Avatar, sing horeng teh ngaleungit laas taya laratanana. Ribuan tahun saterasna nalika nagara seuneu nuju jaya-jayana, pun bapa sareng rombongan sapara kanca ngumbara ka nagara lian ngalawan eta nagara seuneu kanggo nyalametkeun rahayatna. Sabagian jalma percaya yen Avatar moal babar ti golongan nagara angin, tapi kuring moal leungit harpan. Kuring percaya yen dina hiji mangsa Avatar bakal tumiba kanggo nganyalametkeun ieu dunya.